Dia terbalik. Ya tapi kasih papa. Pasca dalam sini wujud sergo terus kusia ditanya. Nah, ada lebih bau dan
Dina syukuran 4 bulanan biasana sok ngaji surat Luqman, surat Yusuf, surat Maryam, jeung surat Ibrahim. Prosesi ngamandian anu hamil make belut. Biasana anu hamil di daerah Ciberem sok ngaliakeun prosesi mandi make belut hamil benar pas lahiran nyasan kawas belut.
Bayar. Ayo kayak alus.
Ke Atang. Prosesi lahiran. Prosesi lahiran zaman baheula mah biasana sok ku paraji. Orok anu karek lahir biasana sok langsung diadanan ku bapana atawa dulur-dulur lalaki. Saberesna diadanan, biasana orok sok ditunda di nu meja, terus digebrak 3 kali ku paraji ame geus gedenan teu dewasa. Biasana orok anu karek lahir di tempat sarena sok ditundaan Yasin, kaca jeung kanyutuna.
gendotan teman. Aing bisa. Mas naik motor. Kalau jangan. Mung sakitu kapihatur di kelas 12 IPA, hapunten